Haji Prosidi nyaeta budayawan sekaligus sastrawakawan. Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonesia sarta loba ngawonohkeun sastra Sunda jeung Indonesia ka mancanagara. Haji Prosidi aktif nulis dina basa Indonesia atawa dina basa Sunda ti rumah keneh. Umur 15 tahun geus jadi pamimpin rumpakan majalah Sudut Palaja 1853-1855 sarta satuluyna ngaluluhuan sabaraha lembaga sastra, pers, seni, jeung budaya. Anjeunna ngadekeun Pusat Studi Sunda 2003 nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancange nu ngabobotohan tuwuhna sastra lokal. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Goikakugo Daigaku 1881-2003. Sagigirieun ngajar oge di Kyoto Sanyo Daigaku 1882-1885 jeung Tenri Daigaku 1882-1885 Jepang. Naratos dikembangkeunna hadiah sastra rancange ti taun 1888 sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) 2001 di Bandung. Buku-buku karyanya geus leuwih ti ratusan judul, mangrupa roman, kumpulan sajak, kumpulan carita pondok, memoir, jeung biografi. Haji Prosidi mimiti ngalakowan atika di Sakola Rahayat Jatiwangi 1850. Salanjutna nereskeun ka SMP Negeri 8 Jakarta 1853 jeung pamungkas Taman Madya, Taman Siswa Jakarta 1856. Sanajang teu tamat SMA, anjeunna dipercaya pikeun ngajar di perguruan tinggi Indonesia. Oge di tahun 1867 anjeunna ngajar di Jepang. Dina 31 Januari 2011 anjeunna narima gelar doktor honoris causa bidang ilmu budaya ti Fakultas di Universitas Pajajaran.